Gedean camel sia teh, pik camel sok-sok. Bisa mah 10K-keun tabung gas tak. Sakieu mah sepele keneh. Nah, keur selfie lain meni segala digantungkeun kieu segala. Aduh, Gusti nu. Ela keur PK, ieu keur PK. Oh, jadi bantuan ti desa gitu. Pantesan. Lain bantuan ka desa, lain selfie, keur PK, ieu live TikTok. Tap-tap layar barudak. Ampun, ya Allah ya barudak. 400 penonton nu tap-tap layar ku 50 orang. Jadi kumaha ieu teh? Iya nu nonton teh siluman hungkul teh atau naon hungkul teh cik atuh nu nonton teh 400 nu TP bayar teh kudu kabeh jadi 1200 tah. Hiji orang teh 3 anu TP bayar 5 kali cukup 3 poin asup. Apa cicing diajakan ngomong? Gusti keur live. Oh balsem. Sok gas. Pangwakeun balsem. Kate ajeng TP budak. Kompak. Ya Allah ieu penonton 400 nu tetep bayar ku 10 urang, ieu teh naon ulah lanjut teh ieu teh naon hungkul. Tep-tep kita cukup 5 kali 3 kali kita tep. Balsem. Iya balem. Balsem lin balsem ka teh ajeng. Balsem ka itu. Oh, balsem. Coba. Teteh. Kan itu si Obi nya mun segala digantungkan ember segala. Cigana rek minta bantuan, rek bansos merenya ngejual kesedihan gitunya. Lain geura ada HP teh gitu geuningan siga selfie gitu. Eta mah PK live. Oh, MBK. PK, MBK mah kami buka hutang MBK. PK live naon cenah tadi nitah mawa naon? Lain tadi teh si Obi teh milari yang basem cenah. Oh, itu tuh di situ. Itu Entah kantong. Ah, suka MBK suka karep. Ngeran.